Nyamper si Edi nepot pibuatan suka daekeun. Dek. Woi, ayo atuh ke sawah. Ayo. Bawa termos satu orang bawa kopi ya. Oh, lain sia cuma gubuk jeung caina sekalian sih teh. Oh, orang canaheur caina. Ulah. Daek sia mawana gitu. Oh, kan bae bawa ke urang di jingjing. Aing da hoream Faridu. Bisa siang kopi we. Tah, daek mau mawana sih teh. Oh, saya tuh buru lah. Oh, nama tuh. Ayo. Eta tuh mawana tuh gitu-gitu atuh. Bahe di situ. Wah, tuh ban bahe da mah popos. Sing bahe katuh barang gubukna situ di kulang-kuling kitu. Lah tuh mawana tuh gitu goblok tuh di kulang-kuling wae situ popos ge termosnya. Ah, tuh satu gubuk sia. Oh, si Master goblok kita aing ge tadi sama gubuk goblok hidu. Tuh kemarin kawan wae situ. Tuh di mana mah oh parete rek asak. Hei, koneng tuh. Bener hejo. Bagus sisa mingguan deui nu mana mah. Oh, ngeun balah meter panen urang ieu. Teh, merek tuh ka mana? Tuh nu pos panen urang. Bener nyeuna kopi mah. Moal tah mana basa rek ninyo kopi mah tah, kopina tah. Urang pang ninyokeun. Wah, sia mah kitu wae goblok wah. Ieu ku sorangan sia teh tuh. Mana cara mosna si aing mana minta aing sia teh. Orang jadah sia mah. Aing ngopi heula mah di kadak teh. Angkapkeun si api mah lah. Mau dipangieunkeun ku aing. Hei, mantap atuh. Good. Ngirum kopi di saung mah. Nice. Hei. Nyuhan lah ya dia di saung hujan. Nyuhan kopi. Oh, ayo. Hujan loh. Sok-sok buru pe. Mereka ngagawean naon atuh? Biasa aja babagi kini ditu. Tah tuh nyen kopi heula tah. Oh, tuh mana geus? Ah, orang geus 2 kali tuh. Oh, tuh orang ninyo heula. Oke. Oh, kopi atuh sama ke di bae. Oh, gua ade, ada teu ka aja. Ada sia mah. Ka aja we lampur. Oh, popos goblok. Si goblok. Haram jaya ya sia teh. Goblok jaya ka popos sia teh. Haram jada sia mah.